tong hilap di dieu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, wilujeng tepang nih guys, sareng D di channel orang resapi keayaan orang hirup di dunia walila. Insya Allah orang bakal balik ke alam kubur. Mana api bakalan orang ke di akhirat. Orang resapi guys, sadayana ieu pepeling wilujeng ngadangukeun. Dicabut ku malaikat kang urang teh sakara, nyawa ngangeseg mapai urat beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam barja. Geus waktu ninggalkeun lembur ngajugjug ka alam kubur, menang ali geus diukur mahikeun awak sapuju. Keeng mah Geura dulu menang ali geus diukur mahikeun awak sapuju. Rek naon anu dibawa duit loba sawah lega menang ngumpul-ngumpul teh. Supaya menang tisuk sruk tidung-dung, besok dipake adigung kana sholat mabok linglung, waktu jakat nage ibadah kateler-teler nepi kanyang kulu ngaler, di tengah imah ngagolek ngajolopong diruban diriung ditarung diriung ditarung guan Paji Nurdin lagadar datang pasar istighfar wa age batilu mangis gambar pacampur jeung waas. Setan mah serimu puas, setan mah serimu puas. Masya Allah dang Harta anu undung-undung pakaian duit satangtung, ngan make boeh asiwung ditambah kai jeung padu. Lawang amal geus ditutup hanjakal waktu keur hirup talangke bet teu sanggup. Paingan Rasul ngelingan dunya mah pangubaran abad kamalinaan, tong goyang teu nyubadanan ieu. Dugening geus nyangkora ruku padung rapu lemah, poek rupak jeung atuh genah ngarumas nu ngelisu sadosa kanu rek maturan geusan cicing babarengan. ngerayeuh mah Mana sobat mana dulur geuning baralika lembur, teu maturan dikubur sumawo nambahan oge harta banda kuring nu dipukit berang peting cik mana
dibakahan jakal nurut ka embung ngana harta nu digugulu ngecep budi ayeuna geuning kaduh naon keur panjing lares sediati cerik nyata perih nahan kuci mata getih harta mah geuning teu noli kurang nu nganasehan geus ulah reksa sama teu guna geus kaliwat tong hantem hanjakalan panteu kurang nu ngelingan pek tanggung ngejawab sorangan gerak jawab pariksaan paremutan parantosan mangga urang lawan nyepan sugan sinarang jawa sugan ngajadi ka masyarakat nguping ieu pepeling mugi